kiih lalaki bari nangtung aku semua kudu ka aku jadi umat baginda Rasul. Kumaha atuh carana? Mangka di dieu perluna tolab ilmu supaya kurang nyaho amaliyah kumaha anu dipikaresep ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu sangu urang rek kabuhulan nyokot ku ieu. Asok kitu? Asok kitu? Aya di dieu sok kitu? Alhamdulillah. Ya, dicontohan. Lamun ieu ku kene tuh, doping ku ieu. Bismillah. Paham? Besi tanempok, tempokeun. Paham? Betul Kang, tempokeun. Dewek haus. Kumaha we teh. Eta kamari mah ngaji di Karang Tengah usuk samenan. Dina samenan mah anjir ieu lain meja kieu gede. Cai heula. Kopi di mana kau kopi, aku ingin kopi, datanglah oh kopi. Ada kopi ide bari ngaos mah ngaos tiris rasana. Lebih baik air putih saja. Aing ngadangdut bisa. Da bareto keur jadi artis dangdut ngan teu lulus. Masya Allah, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, dina wengi ieu urang sadaya kumpul ngeureung bongkok ngeronyok ngiring dinya. Ka keluargana Bapak Suhanda sareng Ibu Siti terus dirahpalan. Jadi pengen ngalungit atuh ayeuna panganten. Ulah wakan ngerem jang neng geulis ka dieu ngaji heula. Keun papuket mangke beres ngaji, ameh barokah dina maleman Arafah. Memeh sahur mandi heula, da beres pagelut heula. Jadi menang pahala sunnah jeung menang pahala ngabunuh Yahudi. Jamaah rahimakumullah. Ari ngaji dinu kawinan sok hayang seuri teh. Sok inget kuing keur kawin bareto. Bangkuna sesa panganten bang terus teh. Sok inget bareto diuk dina tempat nu kieu meneh sakabitah yang kawin deui anjir. Jamaah rahimakumullah. Ieu jang Deni sareng Neng Dini. Tadi dirahpalan, disakseni ku sadayana keluarga, dua keluarga besar. Nu lemesna reuneuh naon? Hamil mah bahasa Indonesia aja. Bobot. Tiba-tiba bobot we. Moal bijil suudon dinu jadi tatang. Terus ngantak sunahna nikah teh kudu didewarakeun. Tah asbabun nujum jadi gararaweul aya upacara adat di mana aki-aki jeung nini di pehongan. Sok aya tuh gitu. Naon sebutan teh? Lengser. Beres dirinya aya acara nyawer. Eta rame debat para kiai ngemasyakeun masalah nyawer. Cek dewek kula lieur eta kiai. Daripada masyakeun nyawer mending kene masyakeun nutar salat ka masjid itu. Loba kene nutar salat ka masjid. Keun we masalah nyawer mah eta teh kias maksudna di auran beas teh supaya jembar milik rizkina. Lamun beres ngasapukeun we cokot eta beas parapkeun ka man ka lauk atawa ka manuk atawa ka hayam insyaallah manfaat. Dibarengan jeung permen maksudna hirupna supaya akan. Aya nu kitu. Di kumpulan deui make duit atunya pugu we anu mulung atoh komo duit saweranna 100.000 jeung 50.000 mah ngan biasana dicampuran jeung duit bengol alias 1.500 leres teh supaya rame tujuanna naon eta nu rumah tangga supaya jembar milik rizkina gitu. Ngan inget kudu paham bahwa tujuan rumah tangga saestuna jangan honta ridona Allah. Ieu nu jadi panyakit di urang. Naon panyakit teh? Geus rumah tangga
hirup udah mah Kiai nyuhunkeun ijazah doa hoyong seueur acis ai kalakuan Facebookan teh hayang loba duit pan gelo beres teh kuli dunia malam ribuh inget di mana urang teu kasab moal aya hasil kecuali aya makomna masing-masing ieu riwayatna sebab naon tara lesok teh samping lamun di mana-mana aya kahayang tinggal merosotkeun da kiai aya uing mah anakna ge ngan dua kunaon make dua sebab dina jero samping sok make calana pansi jadi di mana samping merosot kehalangan ku calana kata pun lamun kiai di dieu aya anakna loba berarti tara make calana pansi Kang Ustaz dirampaan calanaan aduh tenun Masya Allah jamaah rahimahullah fi khair keberkahan kanggo anjeun duaan mah gitu supaya naon tujuanna hirup sakinah mawadah warahmah ece ieu pan panganten bari ieu kabeh ge terus teh aya itu mah panganten baru neng diri mah ieu mah panganten bari geus rada-rada haseum lah ieu mah gitu terus teh sok jujur saya kadewek lamun di imah ayeuna jeung salaki sok sini cium keneh tara wah ada pasti geus saeun pas salaki berarti marukan kumaha meureun salaki ge nempo eueuh sarua murah ditempo ti gigir dan geus dayu teh jiga kebo ditempo ti tukang jiga domba tempo ti hareup jiga sapi tapi kulantaran urang teh ningali perjuangan ieu awewe maturan urang hirup ti mimiti balamsak tepikakeun berhasil sehingga salaki teh ka pamajikan teh muji oh sok dipuji ke calaki